banyak dulu anjing. Nah anjing mau bawa ke aing. Saha ieu teh sabenerna saha ieu teh? Iting. Aing brewok kena gitu jeung si anjing. Iya mah terkenal di pasar baru itu calo nih dia. Ada orang pasar baru, kayak ku aing didatangan si Iting. Dia terkenal calo di situ. Yang malam-malam jam 12 jam 2 kita pulang kan. Calon anjing aing mah miliarder goblok nah anjing calonkeun anjing. Tuh kalau miliarder mah mungkin Ada sia brewok anjing, sia brewok kadukeun aing goblok. Ku aing deukeun mun pamajikan sia anjing. Kayak kita di live streaming bawa di situ dia bikin kayak gini. Mana yang gawean Iting? Ku aing dikriting bukna sia. Bedak. Nah anjing pamajikan nyalakeun aing anjing nggak si brewok goblok. Si anjing si Malik setan. Sia anjing brewok. Bejakeun pamajikan sia kita lain aing sia nu ngajak dugem anjing tadi jeung LC goblok. Kali ini. Tapi jangan marah sama aku jujur ya kali ini. Sia nu ngalonya